Duh, bener si Gomay. Kita balanja keur engke nu digarawe poe Senin teh. Mangnya duit si bikeun nae. Asa dibalanjakeun nya duitna teh. Kita meuli papan. Papan ngan sakieu. Ya mana sasanu kamari marana. Kita meuli triplek. Angger keneh triplek teh. Kita kamanakeun nya? Aing mah. Duh. Bata oge beak. Kumaha si Gomay teh? Nah balanja bah henteu nya. Kumaha atuh kan udah negarawe keur poe Senin. Ayo barang kieu mah. Ieu mah jigana dibawa ulin ku si Mang Ian ieu mah. Sarwana. Keur badi teh kitu patut bawa ulin ku si Mang Ian. Coba kumaha nu rek digawe poe Senin eueuh. Bata eueuh, besi eueuh, barareak. Duh. Ampun pisannya. Alhamdulillah sakieu mah geus aya kamajuan bagulan teh. Tapi mana batalna beak geuningan. Kumahaan keur engke digarawe poe Senin. Bener-bener si Gomay teh dibalanjakeun eta duit anu dibere kamari teh. Mai. Gomay. Gomay. Ieu mah teh pake ulin si Mang Ian ieu mah. Teh kumaha anggeusna ieu. Bata mah digarawe sararicing palingan oge. Aduh. Coba ieu bata ngan sakieu-kieuna. Kelakuan si Gomay teh balanja ieu keur isukan poe Senin. Kumaha rek digarawe. Ulur kumaha ieu teh nya. Cik atuh poe Minggu mah balanja heula. Tong ka ulin. Gomay, ieu bata tingali. Teu dibalanjakeun. Nu sibere duit teh. Asal si Gomay bener-bener teu dibalanjakeun eta duit dipake gitu. Balanja bang teu dibalanjakeun. Hai, Gomay. Gomay, di mana maneh? Mana si Gomay teh nya? Kita angan keduk ka dieu eueuh budak teh. Coba telepon ah. Satu nyambung. Kali deui ah. Nah, teu aktif. Moal kitu di si Mang Ian nya teh. Teu aktif di teleponan teh. Kacida si Gomay. HP nepi teu aktif. Teangan kitu ka dieu eueuh. Tuh nya. Ari batu mah ejengkeun sih cukup lah sakieu oge. Kan iya bata ku si Gomay teh dibalanjakeun nya. Bata pang-pangna mah batu geus aya cukup. Geusik geus aya cukup. Bata ieu tinggal bata ku si Gomay teh dibalanjakeun. Ka mana nya si Mang Ian gitu? Ke jalan. Udah. Kamana nya? Aing mah. Semua balik ieu mah. Geus, mau balik.